Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di dieu sareng Kang Asgar. Setia raskeun deui hanca dongeng Lasmini nu kamari. Dinu bagian nu kahiji punten nya. Ayeuna urang lajeng kana nu bagian kadua. Episode kedua punten nya. Neraskeun hanca nu kamari teh ya. Judul dongeng ieu nyaeta dipasihan judul nyaeta Lasmini Ngalalana. Ieu dongeng dikarang ku Kang Sejakalana mohon. Hatur nuhun punten nya kanu tos mane ninggal ngadangukeun ieu dongengna. Salit ageungna mugia sing aya nu tiasa dilanjepan sadayana tak kitu mohon. Supados teh nyangkolong teuing kana waktos tak kitu pramiyarsa. Urang lajengkeun ieu dongeng nu kamari teh nyaeta Lasmini Ngalalana 2. Bral atuh Basukma jeung Mang Suha arindi trek muru ka tempat pagaweanana. Kari Marukmini jeung Lasmini nuju popolah di dapur. Ci Nyai eta sugan panyokotkeun eta suluh bradinya. Kumaha teka ieu teka hontal. Arita Marukmini nitah ka budakna nya ka putrina teh ya. Lasmini. Arita Lasmini sanes dititahku nu jadi indungna teu kaleket manehna langsung nyepat suluh duikeun ka nu jadi indungna nyaeta pikeun keur nyuluhan hawu terpopolah teh ya. Mangga mah ieu suluhna. Nuhun Nyai nya. Aduh. Urang molah ieu molah naon eta ya sawi geus nya. Aya engkol urang polahkeun we lumayan ya di tukang ngehimah ieu teh urang ngalamah bieu. Malahan marwae ge alhamdulillah bisa diala Nyai. Semohon mah. Kitu harita obrolannya eta Marukmini jeung putrina nyaeta Lasmini. Teu kakocapkeun dina beurangna ayeuna wanci geus maju ka sareupna di pilemburan Pasir Jati. Estu katembong sepi ti iseuna sepi jeung ti isen ya sepi teh ti isen teh geus tara aya jalma nu lalar liwat jeung sapangeus imah masing-masing geus caricing di imahna sewang-sewangan paling oge mundur bedug atawa magrib karek kalaluar deui jalma teh nu areka tajuk atawa ka masjid sarolat
kocapkeun sabada Isa harita di bumi Abah Sukma kumpul sanak bojo. Kumpul sanak bojo nyaeta Lasmini, Marukmini, Bah Sukma, katut budakna Bah Sukma jeung Rukmini nyaeta nu bungsu. Jelas harita lokna Bah Sukma nyarita ka Lasmini, kieu abah teh nyai ari hidup jadi rek mangkat ka dayeuh teh ka bumi si Aden. Itu pertanyaan Bah Sukma ka Lasmini. Harita Lasmini ge ngajawab pertanyaan tinu jadi bapana. Sepertos nama cios abah. Engke dinten minggon pami saya wagelan eta oge. Walon Lasmini harita kanu jadi bapana. Oh, nya syukur atuh. Kali sapoe deui isuk tapi mangkateun ka dayeuh teh. Merenya sapoe deui isuk Bah Sukma harita tu manya deui ka Lasmini. Sumohon abah. Tinggal sadinten deui panginten abi angkat teh. Tembak Lasmini harita teu karasa harita waktu teh ukur nungguan sapoe deui mah gancang waktu nu mustari. Subuh-subuh keneh ge Lasmini geus nyaring geus saged beberes papakean keur salin sababaraha. Keur salin sababaraha pangadeg cukup jang salin mah dirapihkeun harita diasupkeun kana kantong rangsel boga bapana nu teu tinggaleun harita loket dompet nu dieusi duit pikeun bekal jeung ongkos ka dayeuhkeun atawa nepi ka Bandungkeun. Omat nyai. Engke lamun sancan mangkat teh hidup teh kudu sasarap heula saya aya we bareng jeung itu tuh adi hidup si Ujang cenah sarapan samemeh berangkat ke sakolana gitu nyai. Itu pokokana Marusmini indungna nyilas mangga mah urang saurang si Ujangna cenah sarapan sareng tapi teh angkat di kali itu ka jamban tadi teh ka urang saurang heula. Tembak Lasmini saterusna ngajakan adina sarapan. Teteh saunang teteh bade angkat kadayeunya bade ninggalkeun emak abah oge dalma di dieu.
harita Dharma milu mairan nyarita kanu jadi lanceukna. Nya ujang di dieu omat. Ujang kudu daek ngaturan emak sareng abah. Naon bae anu bisa dibantuan ku ujang sakadugana we. Ku ujangnya nya kitu ge sa naon teh sa ditinggalkeun anak ku teteh nya kasetnya. Kitu walon Lasmini nu sakitunya anak kanu jadi adina. Mohon teteh mangga papa teteh ku Dharma bare ditumutkeun. Itu harita jawabna Widarma kalanceukna. Henteu kungsi leulana oge Lasmini jeung Widarma beres sasarapna satuluyna nyamperkeun jadi indung bapana pikeun indit pamitan bari mariksa barang-barang bawaanana. Mun Widarma mah harita adina geus biheulaan sameme indit ka sakolahan pamit deui kanu jadi lanceuk. Teteh Dharma angkat di payunnya. Cek Widarma harita bari sungkem agapi salam kanu jadi lanceukna oge ka kadua indung bapana. Nya kasep juga kasep ujang. Bari tuluy tetep anteng Widarmanya eta nu ngaleos tuluy leumpang rek indit ka sakolahan. Nyai anaking omat bapak pepeje ieu mun geus aya di daya jeung tuluy nganyerak cicing di bumi nasi Aden Jaya sing bisa hidup teh gelis niapekeun maneh ulah aya picarekeun. Omat cenah ibadah keureuyekeun ku hidupnya gelis. Abah pepeje di dieu ka hidup ada sebenarnya mah berat ai kudu ngomongkeun berat mah tapi dah hidup teh masih kena panjang lalampahan panjang lalakon. Dan meureunan hidup teh boga cita-cita kitu maksud abah mah. Abah mah teu bisa ngulahkeun, teu bisa nyarek, teu bisa da eta mah keur masa naon teh masa depan hidup geus. Da mudah-mudahan ke hidup nganyerekna di bumi dan jaya teh sing pinangi jeung kabagjaan, pinangi jeung kasuksesan keur diri hidup. Itu basuk mah muka obrolan deui ditujukeun ka Lasmini. Nya eta naon teh nyai? Pesan pepeje emak ku hidup gelis nyai. Ulah dipopohokeun nya omat, ulah nepikeun ka pohokan anu 5 waktu nyai. Kurang teh kudu bisa lolonokan ke cicing di ditu teh. Tapi kudu aya watesan segala rupana ge lamun keur kana kira-kira pigorengan omat pisan mama nitip ulah nepikeun ka bawah sakabang-kabang ke mun geus gaya di dayeuh nyai.
sing halus ramah tamah nyaeta Kaden Jaya tawaka sinyonyana oge mun hidup di ditu ke boga babaturan atawa ieu sing bisa hidup teh mawa diri sorangan nyai itu caritaan Marusmini nu ditujukeun ka Nyi Lasmini. Sunuhun mangga mah oge abah kuat segala papatah pepuji emak sareng abah baris diastukeun bisa moal hilap ma abah abi sanes tamelar kan jadi kolot jadi sepuh abi teh nyada kahiji panginten tadi lu dicariuskeun ku abah ke sareng emak Walon Lasmini bari semu ngageri nyaritana dumareuda nahan pikasediheun rada cari nakdak Lasmini teh. Sakali deui harita Lasmini bebeja pamitan kanu jadi indung bapana. Wangun anu sungkan rek ninggalkeun nu jadi kolot indung bapana anu sakitu mikanya nu taya wates wangeunna ka dirina Lasmini. Pon kitu deui harita kaayaan hate nu jadi indung jeung bapana nyaeta Marusmini jeung Mbah Sukma bapana teu beda sarua sungkan rek paanggang pajauh jeung Lasmini anakna anu dipi kanyaah teu leutik nepikeun ka gede ayeuna tiluanana ngumbar kasedih Lasmini sanggeus pamitan anu sababaraha kalina tuluy maksakeun rek ngalengkah lalaunan indit ninggalkeun nu jadi indung bapana sungkan-sungkan ge Lasmini maksakeun indit leumpang lalaunan dijajab ku pangdoa indung bapana. Lasmini leumpang lenghoy lalaunan wangun anu macan teunangan liuk deui harita Lasmini bari mapah teh melongan ka tukang ningali nyaeta indung bapana nu keur ngajanteng nutup manehanana nyata nungges lumampah maju ka jalan raya pon kitu deui indung bapana terus mencrong ka Lasmini sancan samasih kene katingali tongong nama harita cek Mbah Sukma ngoroy ngarecok dina jero hatena harita bral hidup gelis didoakeun ku abah sing meunang kabagjaan di ditu teh gelis sing jadi manusia sukses ke ditu itu harita galecokna teh Mbah Sukma sabari neuteuk anu geus teu katingali tongongna
Tepungsi lila harita Lasmini geus nepi ke patempatan nyaeta keur pegat angkot nyata geus nepi di jalan raya. Ngadekul harita Lasmini sisi jalan. Sawatara aya 15 menitan harita kadenge aya sorat tidid-tidid di tukangan Lasmini. Sing horeng si mana horeng eta nuni didanteh nyaeta hiji mobil oplet wahon. Zaman harita mah wahon aya nama mobil penginten kitunya. Harita ni didan. Harita Lasmini ge gawat-gawat ngacungkeun leungeunna megat mobil eta mobil anu oplet eta nu rek kadayeuhkeun nyaeta ka kota Bandung. Sanggeus dipegat ku Lasmini harita mobil reg. Mobil teh eureun, wahon teh eureun hareupeun pisan Lasmini. Harita kenekna nyarita ditujukeun ka Nyelas Lasmini teh ya. Neng. Bade ka mana ieu? Ayo, kada ieu lain. Ayo, yap, kada ieu. Mangpun kosong kene tuh, neng tinggal itu tuh, di tukang bola itu tuh paling itu tuh. Bisa sok mabok mah ieu di tengah-tengah belah dieu aya ieu, masih kena kosong. Harita Lasmini nembalan pananya tinu jadi kenek oplet eta. Senuhun, itu ka dayeuhkeun kitu ka kota Bandung. Laras pisan, laras pisan sok. Naik. Gampang. Perkawis mayarna mah gampil lah. Pokoknya mah da amang jeung si Mang Supir teh kalarasan ulang tahun teh sami jantan ieu bakal aya bonus gitu. Kitu tah, bonus ulang tahun we pokoknya mah aya diskonan ya dina dinten ieu manu sejak ka kota teh kitu neng. Atuh bagja mun atur nuhun pisan atunya. Harita Lasmini sabari naik kana angkot eta. Sawatara lila harita biur angkot ngeureuyeun mangkat nyaeta ditujukeun nyaeta ka kota nyaeta kota Bandung teh. Tadi kocapkeun di jalana harita Lasmini geus rek nepi di tempat tujuanana nyaeta daya kota Bandung. Geus nepi di daya kota Bandung. Tukang oplet harita nanya ka Lasmini, Lain, ieu teh bade lungsur di mana ya cing? Soalnya kita harus lebat kota Bandung gitu nyi. Abi teh itu pada tujuan mereka jalan Braga atau napi ka jalur Bancai banten kitu akang. Oh, gampang eta make ku amang ke di ieu ya di naon teh di naon teh ditunjukkeun ke bakal aya di ditu tukang beca. Kemah neng mah naik beca we nya da mobilna soal nama mau nepikeun ke Braga ieu teh bakal belok ka paling ditu tuh ka ieu ka Asia Afrika ieu teh jalurna. Oh, semuhun atuh. Atur nuhun satacana. Sanggeus nepi dina jalur mereka jalur Braga harita mobil eureun.
Lasmini harita gawat-gawat mikeun ongkos geus saluyuan tadi keur dina perjalanan. Harita tukang opletnya geruan tukang beca. Oi. Adul. Diu. Halo, oi, naon yuk, naon? Iya. Aya penumpang hayang diantar cenah ke Braga, euy. Oh, siap. Siaga beberapa bah. Mana? Lain mana-mana seteta tingali mengar beuteuh ka deleh. Sugante itu nu di jero. Lain itu marek init itu ke stasiun langsung soalnya ieu dewek rek pengkol ke stasiun. Selain mah Aduh, asal raga breg mah. Ragabna teh soalna maju. Aduh, budak awewe teh geulis kieu euy. Urang mah tara biasa euy, urang kudu geulis teh. Siapa? Sok we buru hayang duit mung. Hayang atuh duit mah, cuma. Geus paingah yang tarik. Kitu harita obrolan tukang beca jeung oplet konektor oplet teh ya. Sanggeus turun harita Lasmini disampeurkeun ke tukang beca. Mobil ge ngabius deui indit nyaeta nu ditujukeun ka stasiun. Harita tukang beca nanya ka Lasmini. Sanes ieu teh nyi. Arinya ieu teh bare kemana ieu teh lulus ieu teh? Bare ke Braga atau ke Bancuy? Cenah bieu si itu mah tuh si Onyon cenah ke Braga atau ke Bancuy cenah kitu. Da ari amang mah di dieu mah insyaallah apal daerah-daerah di mah nenek moal ieu neng pokona mah moal biruk lah jalur-jalur mana-mana ke ku amang mah pokona mah percayakeun ka amang. Heuh aduh kitu tah. Ari salaresna mah abdi teh bade ka Braga. Amang nyata anu Braga teh cenah sauna caket ka Bancuy. Memang leres pisan eta teh nyi, leres pisan caket eta teh nya ke Bancuy eta teh. Hayu we atuh urang naik we, me ieu mumpung cangra ieu mumpung canggih cuaca ieu aduh. Amang ti tadi ka ieu wae ka gayar wae muatan aduh ampun euy. Babaturan amang mah ting lincah ting kumaha teh da sok ngarebut wae penumpang teh. Anu rek ka amang penumpangna betot kira ku babaturan amang. Rada kurang saeunan sih babaturan amang teh matak ieu kudu naon teh kudu muat neng kudu ka Braga teh baca pisan eta amang teh. Soalna mah keur kisuk-kisuk nepi ka dina kali sabaraha balik kana teh neng. Eta amang teh Gusti nu Agung menikot kitu eta babaturan padahal mah ulah sili ieu nya ulah sili sikut di jalan mah euy kitu. Heuda meureun neng urang teh meureun butuh menang duit kitu teh neng. Laras pisan amang. Ya atuh naik. Urang kebayarkeun ieu. Aduh. Amang masuk darah derek deh kita pun manggil gelis kitu Gusti Agung. Aduh. Tekung silila harita Lasmini numpakan beca si amang eta bose harita beca di bose nuju ka jalur jalan Braga. Sanggeus rek nepi ka jalur jalan Braga. Harita si Mang Beca nanya ka Lasmini. Neng alhamdulillah yo terus pada lebat ke jalan Braga gitu. Lain sugan eta naon teh keur teh aya alamatna teh kayak bisi irit-irit ka dieu teh nyangan jalan Braga we unggul. Di jalur ke Bancuy nu apalna ari alamat di mana teh bawa tah kitu. Cing
Sugan da amang dia mah geus ieu geus pengalaman gitu tah. Jadi bisa gua mau bisa dibantuan gitu maksudnya. Apa jalur-jalur di mana yang pokoknya mah tong salampang lah gitu. Harita nyelas mini nempal pertanyaan tinu. Jadi Simang Beca. Nyata mang itu abi teh bade nuju ka nomor 124 pamit lepat mah ieu teh. 122. Pokokna mah di da bumina teh agung lega agreng. Malihan masaurna di lebatna teh aya patamanan jeung saurna teh kitu mah. Oh, nomornya 124 atau 122 nya. Ah, neng dah mal biru belah di tutu. Simang Beca harita ngabosen rada rusuhan. Aduh. Neng. Aduh, ampun ting, amang guru balik deui kaliwat tuh belah di tutu 124. Aduh, ampun Gusti. Dasar hampura nya nengnya aduh guru balik deui. Aduh, ampura. Harita tukang beca TK bablasan nyata kaliwat jalur Imahna dan Jaya nyata nomorna 124. Balik deui aing mah kudu ngayeukeun beca deui mah. Sok neng suruh lah sekedap neng. Ieu mah da becana ieu mah cacan canggih. Jadi namun bade di ieu teh bade naon teh bade dialikeun teh ieu teh kudu dipuirkeun heula diangkat pengkerna kitu da neng. Harita jelas mini gelum turun heula. Sebab becana rek dipuirkeun soalna kalewat nomor anu 124 nyata Bumina dan Jaya teh ya. Sanggeus dibalikeun cat deui harita Lasmini jeung tukang beca teh geus numpakan deui beca. Bari dipapai we diitung 102 8 102 8 102 7 102 genep salah itu teh neng tinggal dulu eta na Eta paling payur mang teh eta. Eta ieu 124 neng duh amang mah hampura sok pohoran amang mah alah ampun deui. Harita Simang Beca bari seuri ju turun harita Lasmini tina beca. Harita mikeun ongkos ka tukang becana. Iya mang ongkosna cekap. Harita Simang Beca nampanan duit ke ongkosnya eta ti Lasmini. Aduh neng ari salarosna mah teh kira neng 50 rupiah deui. Kira Tapi teh sawios. Kaleresan tadi tukang oplet teh ulang tahun. Amang ge kaleresan ulang tahun itu neng. Aduh ampun lain eta tukang beca jeung tukang oplet bareng ulang tahunna jeung supir oplet tau ge ulang tahun di kuya kita. Mata aya diskon. Aduh ampun. Harita jelas mini harita yang hel seuri ngebandungan Simang Beca. Lain ku diparengkeun eta tukang beca jeung tukang oplet oge supir oplet ulang tahun. Jadi adanya diskon sama jari teh. Sanggeus nampanan duit ti Lasmini harita Simang Beca harita nyarita dari ka Lasmini.
Neng, ada ayo nama terus dugi di dia nya. Ya cekapnya nengnya sakit alhamdulillah ya amang bisa. Ya tetamahan kira bakalan balik tak gitu neng. Jadi nuhun pisan ya nuhun pisan baiklah kurang 50 mah. Cek amang teu keur ulang tahun poe ieu teh. Sarua jeung soplet. Keur ulang tahun supina sarua di ulang tahun. Apa tak kita uni ulang tahun. Tak gitu. Amang atuh pamitan ulah neneknya sing betah di dieu. Didoakeun ku amang da kuadu ieu nya. Ku amang didoakeun neng di dieu sing betah, sing sehat walafiatnya. Oke doakeun amang sing sehat walafiat meureun da. Kudu kitu meureun urang sing doakeun neng. Amang sing menang duit nu rada loba nah bisa balik ka imah teh pamajikan teh suri neng lamun mau duit loba mah. Da kitu neneknya. Doakeun ku amang ye sok nuhun pisan ye. Nya amang atur nuhun sami-sami. Arita sages ngomong gitu tukang beca ngabose deui becana indit ninggalkeun Lasmini nu ngajanteng sorangan nya tadi sisi imahna di luar imah dan jaya. Sanggeus pasti mastikeun Arita Lasmini ningali kana tulisan nu dibikeun ku Den Jaya waktu harita keur di lembur. Disaruakeun jeung nomor imahna, ternyata memang benar nomor imahna teh 124. Harita Lasmini ngagedor sabari uluk salam. Sampurasun. 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 Assalamualaikum. Harita geus ngagedor geus ngucap salam oge sampurasun can aya keneh nu kaluar nyata mukakeun panto. Awas aya sawatara 10 menitan mah Harita Lasmini ngajentul di dinya. Harita terus deui ngetrop panto. Sampurasun. Assalamualaikum. Tah sanggeus ngetrop nu ngadua kaliana nama Harita aya nu norojol kolot awewe aya kurang lebih umuran nama dina sekitar 55 tahun kurang leuwih. Harita nu di jero kolot awewe teh da katingali tina teralis agar nemalan peluk salam ti Lasmini. Waalaikumsalam. Alah Gusti. Siga saha gitu nya. Harita mama eta teh nyampeurkeun mukakeun panto. Sampurasun mat. Assalamualaikum. Rampes nyai. Waalaikumsalam warahmatullah. Bade kasaha ieu teh nya teh ye meni geulis kieu budak teh anyar pinangi ieu mak mah ye. Harita cek mak nu nyicingan dia ta imah teh kitu jadi anak Lasmini. Harita Lasmini nemalan pertanyaan tinu jadi mak eta. Mak, punten bade tumaros abi teh. Bade tumaros naon atuh nyai teh ka mah teh cing sugan aya nu tiasa dibantu sugan kumaha nyai. Sanes abi teh mak. Ya teh
lembur kampung Jati mah bita sejak dia nyata laras gitu depi teh rorompokna kakasina dan Jaya sareng Businyo. Itu harita nyelas mini mere pertanyaan eta ke mak eta. Nyai laras pisan ieu teh bumina dan Jaya nyata sareng sinyonya laras pisan nyai laras Kitu harita tembalna mak eta nu anyar pinangi harita jeung Lasmini. atuh urang kalabat tetekan didinya jantan wayari tujuanana bade ka si Aden jeung si Nyanya mah ya nya itu urang kalabat. Harita si ma eta teh ngajak aub kalebat waktu harita. Tegung silih lah harita Lasmini ge nuturkeun si mah eta da memang can wau jeung si makna. Langit harita lenglang caang di sabudeureun jalan Braga. Sora manuk singkar cewis estuning nyirikeun alam nu masih hegar ligar, masih kene loba tatangkalan di bawah ditu jeung bedieuna. Waktosna see pramiarsa hatur nuhun ya mohon kanu tos manco sadayana ieu nya dina dongeng nu ayeuna pangindannya dongeng Lasmini ngalalana nu bagian kadua. Enjing insyaallah urang teraskeun deui mohon dina jujutan Lasmini ngalalana karya cipta Kang Sejakalana pangindannya. Kurang teraskeun deui anjingan mau disarengan sim kuring Kang Asgar sapara kanca di dieu. Salam baktos ke sadayana Kang Cucun pangintennya. Oke Kang Sena pangintennya nu di Cimahi, sa Cimahi we pokona mah. Oke nu aya di Cibuntu pun rakanya aya di dinya tah. Mohon Kang Udeng Pawana sapara kancana sakeluargi mohon. Oke kapalian Cigonewa KCPRI Birama mohon tak itu tah salam baktos ya di Kang Asgen sapara kanca Cengko Zaina oge tah mohon di aya di sabudeureun pasar Cigonewa. Teulah oge kanu di kidul oge teh jadi Garut Pamengpeuk mohon kepun raka sadayana mohon aduh hatur nuhun pangroyongna nya pandoana. Oge pun biang aya di Pamengpeuk paman sadayana tah mohon teulah oge nu dikiara kohok raka-raka sadayana mohon tah kitu sehat walafiat sadayana didoakeun ti dieu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun yang sadayana kaum dangu atanapi kaum nu nontonnya dina dinten ayeuna. Enjing urang lajengkeun deui dina acara Lasmini ngalalana nu bagian katilu mohon tah kitu tetep sambung teras bantos laik atanapi serna nya mohon supados seni urang seni Sunda nu ayeuna dongeng Sunda Kiwari nu ayeuna nya mohon dongeng Sunda Kiwari tak kitu. Janten seni-seni urang teh pamiku urang teh diangkatna bade ku saha deui tak kitu. Mohon diantawisna seni dongeng nya seueur seni teh calung dangdut pop Sunda oge nu sanesna debus dan lain-lain tak kitu seueur. Mung ayeuna teh panginten tina masalah seni eta teh tos kaliran menonjol mudah-mudahan mah ku naon teh ku urang ngaser supados aya contoh pangintennya kanu sanesna nu penggiat dina masalah-masalah seni nu kararitu mugia sadayana sing aya dina kasuksesan kemajengan sadayana nya sakitu nu kabiatur billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.